lain padahal mencek akangnya lamun manehna rumasa budak sakola keneh budak SMA gitu nya loh ka udud loh ka ngarokok pada aman da pasti teh duit nanti menang minta ti kolot ente minta ti kolot beran nyoceng bekal atau nyoceng biaya sakola leheung basa lamun manehna geus boga gawe Oh, lamun geus boga gawe mah teu naon ududnya da Kang nya. Itu. ya masih geus boga gawe boga penghasilan kan mun bisa mah ulah waka lah anggur rumah si penghasilan teh dipake ajang biaya sekolah atau ajang ngeringankan biaya keluarga mantuan adina misalnya gitu udah dipakai udud terus paeh Kapan lamun paeh mah aya korek atau paneker Kang, tidak hurungkeun deui nah teh hese. maksud akang teh nu paeh teh nang rokok lain rokok nanyi budakna nu paeh teh Cok mah cok. Cek sah budak si emen baot atuh Kang. Tadi jeung abi panghi isu-isu panen kerini sapkola. Namunnya teh maot Kang meureun aya pengumuman di masjid innalillahi meureun kitu. Hing aya wae. Lah kitu Kang dosaan teh.